siang kene gening Kang. Nya atuh git aing balik we kieu beurang keneh. Pira ku aing kudu balik penting. Emang aing teh cowok apaan? Ah, akang mah bisaan wae. Bisaan. Emang aing teh orai berbisa. Git ye. Cek aing mah nya salaki baik balik teh sok suguhan teh atuh. Mangga Kang. Saya enteh mata sayogi. Kopi atuh kopi. Mangga Akang, kopi oge tos aya. Goblok teh, ieu kuat geus sayogi kabeh ieu. Hese aing neangan pipasiaeun ieu jeung pamajikan. Git, siang geus dangdan acan. Atos atuh Kang, kan abi dangdan oge kanggo Akang. Cik neureu. Goblok eta dangdan, mending hencerang digeulis-geulis teuing. Hese aing ngan bahan pasia ieu. Dit, kieu we ayeuna mah. Sasakali mah sia teh mun aing balik gadag teh kudu dangdan git. Digelung we sia teh atulah. Yeuh git. Lamun aing balik gawe teh eta dahdir nya urut subuh ulah dielap git. Keun bae sugan nyenghil wae aya 2 kilo mah dahdir. Cileuh tah cileuh git nya. Antepkeun we cileuh teh cenah namleb dinu panon git. Sesakali mah sia teh di daster we atuh nyengled kita mejiga nu gelo nu di parapatan. Lap dapur tak lap dapur ku sia pake. Eta lap urut boal katel tanu hideung pake ku sia. Me awak sia teh bau ieu, bau lap dapur. Da meuni jangar aing me sia teh mi soleh-soleh teuing. Geulis we unggal aing balik teh. Hese aing ngangan bahan pasiaeun ieu jeung sia ieu. Ah alim Kang. Da atos kewajiban abi katinggal geulis lir bidadari anu turun di kayangan payuneun carogi mah. Atos ah Kang. Yuk. Ayeuna mah tuang heula. Atanapi Akang bade dipencetan heula ku Neng sata acan tuang. Teu hayang aing mah git, teu hayang dipencetan. Aing hayang ditonyok ye. Meh tulus aing pasia jeung maneh teh.